Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang barudak? Tepang deui sareng Ibu Laili dina pangajaran basa Sunda. Dina poe ieu nu rek dipedar nyaeta ngeunaan ngajenan jasa pahlawan. Ibu rek macakeun bacaan nu judulna Perjuangan Pak Otto Iskandar Dinata. Perjuangan Pak Otto Iskandar Dinata. Hidup pasti arapal ka Bapak Otto Iskandar Dinata. Anjeunna teh kalebet salah saurang pahlawan nasional anu asalna ti Jawa Barat. Jasa anjeunna pikeun nagara urang teh teu kinten ageungna. Pak Otto teh pituin urang Bandung. Dibabarkeunana di desa Bojongsoang kaping 31 Maret 1887. Tinuju murang kalihna tos katingal yen anjeunna kagungan bakat janten pamimpin. Kurerencanganana sok diturut. Sanaos kitu anjeunna mah henteu adigung. Waktos linggih di Bojongsoang anjeunna resep diajar penca. Biasana pasosonten latihanana teh. Sajabi ti penca kana main bal oge resepeun deui. Dina tahun 1820 Pak Otto kenging ijazah ti sakola guru. Teras wae anjeunna ngawulang. Ngawitan ditugaskeun janten guru di Banyumas, Jawa Tengah. Tidinya dialihkeun ka Bandung. Saparantos ngali ka Bandung, Pak Otto janten anggota paguyuban Pasundan. Nyaeta hiji organisasi anu merjuangkeun kamerdekaan. Ti harita anjeunna ngawitan leres-leres ancrub kana perjuangan kamerdekaan. Tah barudak kanggo tugas hidup ngajawab pananya ngeunaan Bapak Otto Iskandar Dinata. Mung sakitu nu dipedar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.